Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinara syukur ulang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung anu masih kana urang kadangan kesehatan di kalian ieu. Ibu bapa anu kusampurna dipun kahormat, rerencangan anu kusampurna dipun cinta. Dina biantara ieu abdi bade ngaduhkeun nyaeta pentingna urang ngajaga kesehatan dina kalian ieu. Urang sadayana wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan teras urang kedah terapkeun dina kahirupan sadinten. Teras deui komodi anu kaos ieu anu aya Covid teh urang teh kedah ngajaga kesehatan anu teh aya virus anu narempel dina urang. Ieu hiji contoh carana urang ngajaga kesehatan dina kaayaan kaos ieu. Anu misalkan urang ka mana-mana tong kirap namana masker, hand sanitizer, awas cuci tangan, dua kapabung teh. Terus urang ge anu di luar kada ngajaga jarak. Terus di bumi ge urang teh kudu kada namina makan makanan sehat, seueurkeun moyan, vitamin C, olahraga. Nah, sakitu anu kusampurun bisa disampaikeun, samoga ngabantos kasadayana dina ngajaga kesehatan. Hapunten bilih aya kalpatan dina ucapan simkuring. Hatur nuhun atas parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.